Rantos Aa. Gelis kasep. Ayeuna anjeun duaan parantos jantan pasangan suami istri kukituna pami hidup hoyong rumah tangga nu pinuh ku kabagjaan tangtos ieu telepas tina doana indung sinarang bapa hidup. Manggaregepkeun kasep gelis di dia aya papatah saalip ditetep kasep gelis ditetep mamahna hidup bager anaking unggal jalma hayang bagja lahir bagja batin tegesna di dunia jeung di akhirat kiwari hidup duaan tos ngaliwatan gapura anu dimaksud gapura akad nikah raga dua jadi hiji anu dipamrih dugi kasapapait sama manis silih asah silih asih silih asuh silih jungjung kendarajat kadarat silih jajab kahayang kaleweng paantir ludeng sinembah wong atua karo indung tunggu rahayu bapak tangkal nada raja mertua dahana harkat gelis kasep gerak tetip diangkat nah ditetep mamah na gelis ditetep sing antep socakna gerak tetep gelis kasep di payunan hidup aya indung anu ngajentul lain tunggul anu kahuru aya bapak anu nyampak lain tangkal anu karempak salapan bulan hidup dikandung kuno jantan indung diyuga kuno jantan bapak kukituna munjung mah ulah ka gunung muja ulah ka sagara sabab gunung sok rajen uruk sagara mah sok rajen caa munjung mah kudu ka indung muja mah kudu ka bapak kukituna tingawitan ayeuna geura geterkeun gelis kasep mana hidup duaan pundut doa nu saestu pikeun pibekeleun hidup anu dipanglar rembeuy beuweungeun rambai alaeun pibekeleun hidup hirup hurip anu mangpaat mangga dirangkul mamahna anaki jimat awaki inten panyilekan kalbu mun hidup kesaged miang tong sumoreang bralmi masing lagri mangga dicium umun-umunan anakku mama mangga mugi anjeun duaan tinaran kabagjaan lahir tumekani batin tumuwuh sing wuwunan asih ting trim lahir batin sumujud ka mamah gelis kasep sumujud ka mamah sungkem mamah hapunten tina samudayaning kalalepatan hapunten abdi tina samudayaning dosa rumaos abdi teu nurut kana papatah indung rumaos ti alit dugi ka ayeuna abdi mung nyesahkeun kanu janten indung mama dina danget ieu abdi nyuhunkeun pidoana abdi nyuhunkeun karya doan manah ti mama abdi bade ngambah sagala rumah tangga mudah-mudahan jalan abdi sing dipaparin kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala ngaliwatan doa ti mama
parantos geus kaset suntangan ka mama pundut doa anak cekap nantos mangga ayeuna katiasa mangga aa ngali ka palih dieu neng ngali ka Rama sungkem neng mangga sungkem mugi anjeun duaan pinaran kabacaan lahir tumekaning batin tumuwuh sing wuwuh nanjung asih tintrim lahir batin nun Gusti sembaheun abdi sadaya abdi tekendat ngucapkeun puji syukur alhamdulillah kana ginanjar kanikmatan anu dilimpahkeun kanggo abdi sadayana Rohman sareng Rohim salira teu estu teu ciut kanu hideung teu ponteng kanu koneng asih sajatining asih tanpa diwilah-wilah mangga kasep suhunkeun doana ditangkep dirangkul ramana geulis kasep suhunkeun pidoana anaki jimat waki inteu panyilekan kalbu mun hidup geus saged miang tong sumoreang bralmiang masing walagri cekap kasep gelis mangga Bapak dicium umun-umunanana didoakeun ku Bapak mudah-mudahan murang kalina sing dipaparin kaberkahan rezeki mangga ngali ayeuna ka mertua mangga ngali ka rama mertua mangga kapal hidup mohon neng kapal hidup neng mangga sungkem gelis kasep sok sanaos mertua nanging ayeuna tos jonten indung kalih Bapak pikeun hidup duaan pundut doa nu saestu pikeun pibekeleun hidup niang nu dipanglarem beuy beubeungeun rambai alaeun pikeun pibekeleun hidup hirup hurip anu mangpaat mangga geulis dirangkul didoakeun Bapak didoakeun mugia anjeun duaan pinaran kabacaan lahir tumekaning batin tumuwuh sing wuwuh nanjung asih tintrim lahir batin cekap gelis anu ngali ka ibu mertua mangga dirangkul mama mertuana dirangkul mangga dirangkul disuhunkeun doana anaki jimat waki mangga mamah didoakeun murang kalina mudah-mudahan keluargana sing janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah inten panyilekan kalbu mun hidup geus saged miang tong sumoreang bralmiang masing walagri dirangkul mamahna mangga sungkeun doana geulis kasep
mudah-mudahan aya dina kaberkahan. Hatur nuhun cekap gelis kaset bangga. Hatur nuhun mama tiasa ngalih deui, bapak tiasa ngalih deui ka palih dieu. Mangga. Neng. Alhamdulillah acara sungkem panganten parantos rengse dilaksanakeun. Bade aya sawer panganten teu? Upami aya sawer panganten sakantenan aya mohon. Sakantenan dipersiapkan kanggo alat sawerna mangga. Sareng hoyong dipangyimpenkeun kursi 2.